Bismillahirrahmanirrahim. Tepangkeun wasta abdi Indi Amalia di kelas 11 MIPA 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak sareng ibu guru pangajar bahasa Sunda anu kusim kuring dipi hormat sareng rerencangan sadaya anu kusim kuring dipi kacinta. Langkung tipayun hayu urang panjatkeun puji sareng syukur kadirat Allah Subhanahu wa taala. Nutos masihan ka urang sadaya hidayah sareng inayahna janten urang teh sakempel dina acara ieu. Teu hilap sholawat sareng salam hayu urang curahkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargina, ka para sahabatna, sareng mudah-mudahan sampai ka urang sadaya salaku umatna. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina kasempatan ieu abdi bade ngadugikeun biantara anu jejerna disiplin dina ngakolakeun waktos diajar. Disiplin teh salah sahiji sikap anu kudu dipiboga tiap jalmi. Sabab ku disiplin sadaya kagiatan anu urang laksanakeun bakal teratur sareng urang tiasa ngatur sagala kagiatan anu bade ku urang dilaksanakeun. Aya paribasa anu nyarios yen waktos teh nyaeta artos. Tina paribasa eta urang tiasa nafsirkeun yen wartos teh pohara berharga. Ku kituna urang sadaya kedah ngamangpaatkeun eta. Disiplin teh seueur rupina. Anu ayeuna bade abdi bahas nyaeta disiplin dina ngakolakeun waktos diajar. Disiplin dina ngakolakeun waktos diajar teh kudu dipiboga ku tiap palajar khususna. Komo deui dina zaman ayeuna teknologi geus nganyimitian ngembangkeun sacara gancang. Eta bakal aya dampak positif sareng bakal aya dampak negatifna ka urang sadaya. Dampak positifna sagala nu ku urang dipilari bakal gampang sareng gancang. Tapi dampak negatifna ku ayana kamajuan teknologi urang sadaya tiasa hilap kana waktos. Buktina seueur palajar zaman ayeuna lebih seueur ngaseepkeun waktosna ku nganggo telepon seluler. Sampai kahilap kana kawajibana saharusna nganggo telepon seluler teh wios-wios bae sabab ngahilangkeun urang ti rasa stres tapi teu kenging ngahilapkeun urang oge kanu ayana waktos. Kanggo ngamimitian sikap disiplin teh memang susah pisan, tapi disiplin tiasa dipaksa ku ayana kabiasaan, terus kabiasaan oge tiasa lumangsung ku ayana kekuatan. Sabaraha cara pikeun urang teh tiasa ngakolakeun waktos diajar. Anu kahiji, urang teh kedah nangtoskeun prioritas. Ngamimitian ngakolakeun waktos diajar teh langkung efisien ku urang teh nentukeun prioritas. Tugas anu anjeun anggap penting kudu aya di luhureun jadwal. Anu kadua, urang teh teu kenging ngaengke-engke tugas. Sabab lamun urang ngaengke-engke tugas, eta tugas bakal leuwih numpuk. Anu katilu, urang teh kedah negaskeun ka diri urang bahwa urang teh nolak ku aya tugas anu henteu tiasa dikerjakeun. Tapi urang oge teu kenging maksakeun diri upami urang leres-leres teu tiasa. Anu kaopat tatarami anu terakhir, urang teh kedah ngadamel rencana cadangan. Rencana cadangan teh bakal ngabantos anjeun bilih aya rencana utama atanapi rencana anu hiji henteu kahontal eta waktos tiasa dianggo lebih efisien. Kuring miharep anu aya di sadayana mudah-mudahan janten jalmi anu sukses, janten jalmi anu tiasa ngeciptakeun mimpina. Sakitu anu kapihatur, hapunten anu kasuhun bilih aya cariosan anu kirang berenah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.